Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para alimil ulama, para jamaah, para asatidz, sadaya kesepuhan, tokoh masyarakat, anu kalintang dimuliakeunana ku simkuring santriin santriah, wabil khusus nu ngariung anu mondok di pesantren anu kalintang dibanggakeunana, insyaallah didoakeunana ku simkuring. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormatin simkuring sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu kesempatan urang tiasa ngalajengkeun hajat dina raraga taqarrub ka Allah Rabbul Alamin, ngalangkungan jalan thalabul ilm, ngalangkungan jalan ta'lim. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur, Allah nu teu aya direna teras-terasan mapari nikmat ka urang sadayana, diwiwit nikmat lahir, nikmat batin, nikmat dunya, utamina nikmat nu kalintang ageungna buktosna daya kajaba, iwati nikmat iman, nikmat Islam. Salawat rahu salamna pamudah-mudahan disurah limpahkeun, dikocor golondorkeun ka junjungan alam, junjungan urang sadayana revolusi dunia Islam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dailap ka kulawargina, ka sahabat-sahabatna, ka tabi'in tabi'it tabi'ina, tutugikeun ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah anu katujuhna urang insyaallah ngalajengkeun hanca, diajar ngalogat, diajar nyurah hiji kitab anu ngagaduhan jenengan kitab juru sadacan urang ngalajengkeun hanca, urang ngadoa ka Allah Rabbul Alamin pamudah-mudahan pengarangna ieu kitab jurumiyah tambih-tambih kamuliaanana muga Allah Rabbul Alamin. Syarahna kitab jurumiyah oge umumna sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana nu parantos ngantunkeun, urang bakal nuturkeunana wallahu alam duka iraha. Mung nu jelas urang gaduh kahoyong maling ngadoa mudah-mudahan urang panjang yuswa bari tiasa ibadah. Mudah-mudahan sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana anu parantos salik di alam barja, pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridhona Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in sulillahi lahumul fatihah. Wa ila arwai abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan syulillahi lahumul fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab wa syar ila hadrati syekh wa ila hadrati syekh radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa furuhim wa masyaihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syulillahi lahumul fatihah. Sok tinggal kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal wawu jeung anapun ari wawu. Wa amal wawu sareng anapun ari wawu. Eta patakunu mangka aya ieu wawu. Eta alamatan jadi ciri li rofi pikeun i'rab rofa. Fi maudhi'aini dina dua tempat. Fi jamil mudzakkar salimi hiji dina jama mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsati sareng dina pirang-pirang isim anu lima. Wa yari pirang-pirang isim anu lima eta abuka. Lapad abuka wa akhuka sareng lapad akhuka. Wa hamuka sareng lapad hamuka. Wa puka sareng lapad puka. Wa dumalin sareng lapad dumali. Oh, sareng nyarios sedenya. Wa
Alhamdulillah sabadana urang kuninga yen irob teh aya jawab irob teh aya hiji irob dua irob tilu irob opat irob. Jadi awalna urang ngabahas kalam kudu kumpul ke kaidan anu hiji dua tilu opat. Pencilan kalam disebat kalimah aya jawab kalimah aya hiji kalimah dua kalimah tilu kalimah. Ciri isim aya saberiji hiji dua tilu opat lima. Ciri pingil saberiji hiji dua tilu opat. Datanis anu ari cirina harap mah nyaeta teu pantes kacirian ku ciri ngan harap dibagi dua, aya harap anu muhtas aya harap anu goer. Beres eta urang ngabahas i'rab atanapi ngabahas mu'rab. Lalawanan daripada mu'rab disebat mab. Di upama bahasan rada kaluhur mah isim dibagi dua, aya isim mu'rab aya isim mabni. Fi'il ge aya dua, aya fi'il mabni aya fi'il mu'rab. Harap mah sadayana ge di hukuman mabni. Harap dibagi dua, aya mukhtas aya guer mukhtas. Mukhtas dibagi dua, aya mukhtas bil ismi aya mukhtas bil fi'li. Lumpat kana mu'rab lumpat kana i'rab. Anu disebat i'rab bahasa jurumiyahna tagyiru awahiril kalimi liikhtilafil adahilati labdon aotak. Ngan i'rab saur tadi aya awas i'rab aya opat. Hiji i'rab rofa dua i'rab nasab tilu i'rab opat i'rab jajab. I'rab anu tangtu kana kalimah isim saberiji hiji ra dua na tilu kha tara daek ja. I'rab nu tangtu kana kalimah fi'il aya ti hiji ra dua na tilu ja tara daekeun kha. I'rab anu opat rofa nasab khofat jajam ngagaduhan alamat dibagi dua. Hiji alamat dua alamat niyah. Urang anu tos ngabahas alamat i'rab rofa. Alamat i'rab rofa dibagi dua, aya alamat asliyah aya alamat asliyah aya hiji nyaeta domah nyicingan dina i'rab rofa dina opat tempat. Hiji dina dua dina jama taksir tilu dina jama opat dina fi'il. Sementara i'rab niyabah tina rofa dibagi aya ti hiji wawu dua alif tilu. Tayana ngabahas i'rab niyabah alamat niyabah tina i'rab rofa aya tilu hiji wawu. Nu kumari wawu nyicingan dina i'rab rofa dina sabaraha tempat dijawab kajengan musannif. Wa amal wawu fatakunu alamatan li rob'i fi mawdi'aini fi jamil mudakaris salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka
wa akhuka wa hamuka wa buka wa tu. Jadi mau disimpulkan secara ringkas, wau tegesna alamat niyabah tina domah atau nabi alamat niyabah tina irobropa nyicingan dina irobropa dina dua tempat Bandungan. Wau nyicingan dina irobropa dina dua tempat, hiji dina jama mudakar dua dina isim contoh isim 5 abuka akhuka hamuka fuka sareng. Jadi sekali deui wau nyicingan dina irobropa dina sabaraha tempat? Dua tempat. Hiji dina jama mudakar, dua dina isim. Naon ari jama mudakar salih? Jawab ku barudak santri tukang jurumiyah huwa madala ala aktsara minis naini wa agna anil mu'atifaini bi ziyadati wawi wa nuni fi akhirihi fi halatir rafi wa ya'i wa nuni fi halatin nasbi wa jari solihin li tajridin wa atbin mitlihi. Artina sakur-sakur kalimah anu tuduh kana makna loba jeung sugih tina sili atapan kalawan ditambahan dina tungtungna ku waw jeung nun dina nalika ropa jeung ditambahan ku iya jeung nun nalika nasob sareng khopat anu sah dipencil-pencil jeung menang di atapan ku bangsana. Contoh seperti jaa jaiduna, jaa geus datang saha jaiduna pirang-pirang jaid, menang dibaca jaa jaidun wa jaidun wa zaid. Jadi wau nyicingan dina irobropa dina dua tempat, hiji dina jama mudakar salim. Kumaha ngaran jama mudakar salim po? Sareng salin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madala ala aksara min isnaini wa abnadil muhadifaini bi ziyadati wawin wa nunin bi alifin bil kamati rabbi wa yadi wa nunin bi halatin nasbi wa jadi solihin bi tajridin wa atbin mislimi ala ini. Cok, artosna sakur-sakur kalimah anu tuduh kana mana loba sareng sugih nasili atapan kalawan dina kemandikan tungtung aku wau sareng anu nalika ropa sareng ditambahan ku iya sareng anu nalika nasab sareng opat anu sareng pencil-pencil sareng di atapan ku bangsana. Gitu nyari sesok sing tarik sing jelas beperieun ada mangis kolot jelas-jelas cadel dagungan ompong beda jeung nur beda jeung nijar wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi umur di mana ku Allah di baparinan umur beuki dieu lain beuki hebat lain beuki sampurna tapi nunakishu fil khalqi wallah dikurangan asalna soca bengras jan dirua kudu double asalna cepil jelas ngadangu suara omong ngadangu suara parawan ringis kolot marum nyarios asana jelas tak nama nuntutan cadel. Jadi hakikatna umur bilangan semakin bertambah tapi jatah semakin
ngurangan akhirnya urang dugi karena perjanjian, dugikeun kana waktos anu parantos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul, setiap awak-awakan pasti maut. Aida ikotu mirorotil maut, tegesna bakal ngicipan ngasaan kana nyerina maut. Maka santri sing langkung soleh, santriah langkung soleha, sabab urang bakal ngantun ke dunia lemur perjuangan. Hasil daripada perjuangan sabada urang ngantun ke brai di alam barzah. Karek sadarnya meli urang mau ismaut brai urang digugahkeun ku Allah di alam barzah, nunggu ngantos kanggo mempertanggungjawabkeun amal-amalan urang nembe sadar. Marrabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Maka ditamponan kedua malaikat munkar, malaikat langkung saloleh, langkung soleha, ngarti kana tujuan hirup. Jadi uidi kana pokok pembahasan wau nyicingan dina hiropropa dina dua tempat, hiji dina jama mudakar anu disebut jama mudakar salim tiap-tiap kalimah anu tuduh kana makna loba itu kalawan ditambahan ku wau jeung nun nalika ropa, ditambahan ku iya jeung nun nalika nasab sareng khopat anu pantes di hiji-hiji serta benang diatapan ku bang ari bahan jama mudakar salim sabreji dua. Hiji bahan pijama mudakar saliman teh terbentuk tina isim alam. Nu kadua bahan pijama mudakar saliman teh terbentuk tina isim sifat. Ari syarat nyieun jama mudakar salim tina isim alam eta aya 5. Hiji kudu ngaran kalalaki, dua mudakarna kudu boga akal, tilu kudu sepi tina tatanis, opat kudu sepi tina tarokub, 5 alamna ulah diiroban ku dua haram. Nu kadua syarat atanapi bahan pijama mudakar saliman teh terbentuk tina isim sifat boga syarat genep. Hiji kudu sifat kapameget mudakar, nu kadua mudakarna kedah berakal, tilu kudu sepi tina tatanis, nu kaopat henteu abus kana wajan af'ala sareng fa'la, 5 henteu asup kana bab fa'lana jeung fa'la, nu kagenep ulah sarua sifatna anu sok dipake nyipatan mudakar sareng sakali deui ropa tong narunutan ropa atanapi wau nyicingan dina irob ropa dina sabaraha tempat nyarios sentari wau nyicingan dina irob ropa dina sabaraha tempat kitu hiji dua ari bahan pijama mudakar salimun aya 2 hiji isim alam 2 syarat nyieun jama mudakar salim tina isim alam boga syarat nyieun jama mudakar salim dina isim sifat boga syarat nu kadua wau nyicingan dina i'rab ropa teh mun nu kahiji jama mudakar salim
nu kadua mah nyaeta isim 5. Naon ari isim 5? Jawab deui ke budak santri ahli nahu, ahli jurumiyah. Kullusmin akhiruhu harfu illatin sholihatin lil i'rab. Sakur-sakur isim anu tungtungna eta isim teh harap elat anu mantesan kana jadi sekali deui ari anu disebut isim 5. Kulus min akhiruhu harfu illatin sholihatin lil i'rab. Artosna sakur-sakur isim anu tungtungna eta isim teh terbentuk tina harap elat anu mana harap elatna mantesan kana i'rab. Ari syarat ngan isim 5 eta aya 7. Hiji kudu mufrad, 2 kedah mukab, 3 kedah diidoh, nu kaopat ulah kana iya mutakalim, nu kaopat idopatna ulah kana iya mutakalim, nu kalima duna kedah bimana sohib, nu kagenep kudu diidopatkeun kana isim, nu katujuh pamuna kedah dipikeun mim jadi dibaca pu. Contoh jaa abuka, jaa akhuka, jaa hamuka, jaa puka, jaa du. Jawab sekali di sing tanginas. Wau nyicingan dina irob-ropa dina sabaraha tempat? Tingali kitabna nyicingan dina sabaraha tempat? Hiji dina jama mudakar salim, 2 dina isim 5. Ngaran jama mudakar salim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ala sarofi bisaidi wa abna'adim mu'adim ba'idi bidiyadati wa wimanuni bihadiri bihalati rabbi wal yadi wa nuni bihalati nasbi wa jahil sobiri bidadri limahami misini halaiki. Ari bahan jama mudakar salim aya sabriji. Ari bahan jama mudakar salim sabriji. Hiji, 2. Ari syaratnya jama mudakar salim tina isim alam syaratna aya. Hiji kedah ngaran kala, 2 mudakarna kedah ber, 3 kedah sepi tina, 4 kedah sepi tina tarok, 5 ulah diiroban kudu harap, nuka 5 alamna ulah diiroban kedua. Ari syaratnya jama mudakar salim tina isim sifat sabriji. Hiji kedasi sifat muda, hiji kedah sifat kamuda mudakar. Ada mudakar teh pama 2 mudakarna kedah ber, 3 kedah sepi tina, 4 teu kasub kana bab afala sareng, 5 teu kasub kana bab falana sareng pa, genep ulah sarua sifat anu sok dipake nyipatan mudakar sareng. Nu kadua wau nyicingan dina i'rab rofa teh nyaeta dina isim. Ngaran isim 5 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kulus min akhiruhu atulillatin sholihatin bil i'rabi. Artosan. Artosna sakur-sakur isim anu tungtungna eta isim teh harap elat anu mantesan kana i'rab. Hari syaratnya isim 5 aya 7. Jawab hari syaratnya isim 5 aya 7. Hiji kudu mufrad 2 kudah mukafar 3
Opat. 5 duna kedah bimana sabab aya du anu teu bimana sohib du bimana ladi nyeta du to iya iki din surah seri we Bandungan duna kedah bimana nu kagenep duna kedah diidopatkeun kana 7 pamuna kedah dipiceun nu kitu disebat isim 5 karena cek imriti pok baca Alhamdulillah paham sadayana paham pengajian urang dina ieu waktu cekap sakitu anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna anu lepatna tiyang kabodan mudah-mudahan ing pangapura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.